balik deui sareng Anjeun Husnul Hatimah dina program Hot News anu baris nyadiakeun informasi ngeunaan warta panas anu lumangsung di negara jeung mancanagara. Hayu urang mimitian kana informasi ngeunaan ijazah Jokowi anu dinyatakan otentik ku Barskrim. Ijazah Jokowi dinyatakan otentik ku Barskrim bakal jadi naon Kak Roy Suryo jeung babaturan? Roy Suryo saenggeus ngajalanan pamariksaan di Polda Metro Jaya ngeunaan ijazah Jokowi 15 Mei 2025. Roy nyebutakeun aya 26 patarosan anu ditanyakan ku penyidik. Direktorat Tindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polri netelakeun yen ijazah milik urut Presiden Joko Widodo teh identik atau otentik. Hal ieu ditegaskeun saenggeus dilaksanakeun uji laboratorium forensik ngeunaan sertifikat wisuda ti Universitas Gadjah Mada. Direktur Tindak Pidana Umum Unit Reserse Kriminal Polri, Brigjen Nujahandani Raharjupuro ungkapkeun dina uji laboratorium ngawangkung mariksa bahan kertas, keamanan kertas, bahan cetak, tinta tulisan lengan, perangko, jeung tinta tanda tangan ti dekan jeung rektor. Ti panalungtik, bukti jeung babadinganana identik atawa asalna tina produk anu sarua, ceuk Nujahandani dina konferensi pers di Gedung Satuan Reserse Kriminal Polri. Direktur Tindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Nujahandani Raharjupuro jeung Kabag Humas Divisi Humas Polri, Brigjen Turnayuda Wisnu Andiko jeung Kepala Balai Besar Laboratorium Forensik Satuan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Sujarwoko mere katerangan dina konferensi pers ngeunaan hasil panelitian pangaduan masyarakat ngeunaan dugaan tindak pidana anu aya hubunganana sareng ijazah Presiden Republik Indonesia K7 Joko Widodo di Satuan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta 22 Mei 2025. Satuan Reserse Kriminal ngeunaan sakumna penyidik Polri mutuskeun pikeun ngurunkeun laporan ti sakumna penyidik Polri. Joko Widodo dikintunkeun ku tim pembela ulama jeung aktivis lantaran teu manggi kajahatan, sakaligus mastikeun yen ijazah SMA jeung sarjana Joko Widodo teh asli saenggeus mariksa dokumen jeung saksi. Sakitu wae beja dinten ieu, simkuring Husnul Hatimah angkat. Hatur nuhun.